Nyai Layang Suri si Konde Sakti ngalakukeun gerakan di tempat. Ngagunakeun kekuatan tanaga lapisanana narik senjata rahasia tusuk kondena anu jumlahna 12 anu ngagoler dina luhur taneuh. Syut bersat 12 tusuk konde senjata rahasiana Nyai Layang Suri ting belesat datang baralik deui kanu bogana. Geus beres kitu mah harita Nyi Layung atau Nyi Layang Sari si Konde Sakti terus ini tinggalkan etapa tempatan rek ngalaksanakeun parentahna Nang Bule. Sangeusna Nyai Layang Suri si Konde Sakti ini harita Oman Suroman jeung Jaka Cece anu masih kene araya di dinya harita datang nyamperkeun ka tempat Nang Bule. Oman Suroman jawara Gunung Haruman jeung Jaka Cece si kipas pedang pada ngarasa kautangan budi ku Nang Bule. Sabab ku pitulungna Nang Bule maranehna duaan teu jadi dibinasakeun ku Nyai Manik muridna Ki Ragabaya. Sangeusna deukeut harita Jaka Cece si kipas pedang leuwih teu nyarita ka Nang Bule. Nang Bule memang hebat, Bo. Eke mau ucapin terima kasih. Beneran sih, Eke mungkin sudah tinggal nama kalau tadi Nyi Manik tidak dihalangin sama Nang Bule yang mau binasain Eke sama Kang Oman. Bener-bener berhutang nyawa sih sama Nang Bule yang sudah gagalin tindakan yang tadi dilakukan sama Nyi Manik. Betul Kang Oman? Jaka Cece si kipas pedang noe leungeun Oman Suroman marupa isarah pikeun cumarita. Oman Suroman ngarti bari neuteub ka Nang Bule terus nyarita. Wah, ngagagalkeun tindakan Nyi Manik deh lantaran Nang Bule ngarasa simpati ka Oman. Ya syukur we atuh ari kitu mah. Kumaha? Urang ayeuna mah geus lain musuh ceuk Nang Bule. Kumaha? Kok gitu ya, maafin ya Nang Bule. Montong hantem bae kumaha maneh teh Oman. Aing ti tadi ge can ngomong naon-naon anjir. Hantem bae maneh di tadi ge nya capek teh. Wah, minum cai teh bari ngareureukkan capek. Saha atuh pami kitu mah. Aya waktos di mangsana leureuh ngaleuteuh laci kopi atanapi teh naon we lah saya aya. Tah ku cai teh jeung gula batu dibaturan teh ku bubur sampo. Aduh we peet eta mah Nang Bule. Kitu dah. Kumaha? Oman kudu kawin di karana anu boga anak hiji. Ku apalan. Nang Bule mah nyar-nyar pikala sebeul. Kumaha? Kudu mineng ngadahar jameng ora jeung gula beureum. Ada. Manggeus maneh mah montong bidu ngomong Oman moal nyambung jeung maneh manjir. Sok we anu ngomongna Jaka Cece somna urang ngajedog we lah. Ara kaingna oge anjir. Jaka Cece si kipas pedang nyelang ngararet ka Oman Suroman baitus nyarita. Gimana sih Kang Oman mah bikin kesel orang aja sih. Gemes. Kolam kembung ikan lele kagak nyambung aja. Ngeselin kamu mah. Jadi nanti Eke jadi aral juga. Pokoknya mah terima kasih sama Nang Bule. Tadi Eke mah udah duluan ucapin terima kasih sama Nang Bule. Maksud Eke teh tinggal Oman Suroman gitu, yang mengaturkan terima kasih banyak atas pertolongannya gitu. Wah, teu kudu nganuhunkeun ka Nang Bule anu geus tulungan ka urang duaan.
anu talina rek dipergasa ku Nyai Manik atuh eta mah salu wae jeung tidak tahu rasa terima kasih kiwe urang teh ya kudu nganuhunkeun ka Nang Bule anu geus nyalametkeun urang gitu kumaha memang benar urang teh ditulungan ku Nang Bule urang kali tinggal ngaran bener teh Nang Bule kumaha hayang dia kudu lurus ke Oman Sulaman setuju banget atuh Oman oge kumaha maneh we eta mah jawara budag arah ka aing lagi anjir aing ayeuna mah rek nyacape ka maneh we jaka cece engke jelaskeun ku maneh ka si Oman jadi ceuk aing mah maneh duaan teh geus waktuna kudu tong jadi anggota barisan Warangkas Jaya anu saukur hayang kauntungan keur jalma anu deukeut ka si Warangkas jadi maneh mending keneh ngagabungkeun diri ka barisan Darmayuda jadi kieu jelas nama jaka cece harita ku Nang Bule sanajan budak keneh tapi geus bisa mere pandangan ka jaka cece si kipas pedang dina mangsana ngalaju laku geus waktuna nebus dosa jeung kasalahan ku cara ngagabungkeun diri ka barisan Darmayuda anu keur disusun ku Rasanti di kampung kahuripan anu dijadikeun puseurna tempat kagiatan barisan Darmayuda jaka cece si kipas pedang anu ngarasa kahutangan budi ku Nang Bule dibarengan ku kasadaran harita manehna narima kana pandangan jeung saran ti Nang Bule geus cukup mere pandangan jeung saran harita Nang Bule terus mungkas caritanana tah kitu ceuk aing mah jaka cece tapi aing mah moal waka maksa naon teh moal maksa kaputusan eta mah aya di maraneh duaan ngan mudah-mudahan we maraneh duaan teh keukeuh tetap jadi anggota warisan Warangkas Jaya nya keukeuh tetap jadi anggota barisan Warangkas Jaya tangtu ya engke bakal adu hareupan deui jeung aing lamun keukeuh mah di dinya anu aya di pihakna barisan Darmayuda moal maksa kali kumaha si kepamadegan duaan we eta mah lamun hayang salamat berenang ngagabung jeung urang lamun hayang digempur di ku urang silahkan eta mah Wah budak leutik bisa ngacung mun ngacungna sok diputing atuh eta mah leutik anu sok mamawa kantong eusina enog leutik dua siki aya wae Nang Bule mah jeung geuleuh wae alah kumaha Nang Bule hayang dahar sate jeung gule atuh Oman ge karesep eta mah kumaha sakalian jeung sate kanyut domah atuh eta mah hipu atuh eta mah hipu kansap atawa kandom eta teh ayah ternyata pangabeuki Nang Bule sarua jeung Oman Sulaman ari kitu mah kumaha tong ngomong sama Oman aing jadi aral anjir aing tuh ngomong naon-naon ge hantem enget seblek jadi kitu tah ari ceuk saran ti aing mah jaka cece kitu ge mun maraneh duaan teu hayang panghideu jeung aing salaku anu jadi musuh kumaha bisa diterima jeung ka hati anu dicaritakeun ku aing teh sudah tentu atuh Nang Bule Eke bisa diterima juga bisa dimengerti juga sama Eke nanti sama Eke dijelasin ke Oman Sulaman ya pokoknya Eke mah sekarang mau nurutin aja apa yang disarankan oleh Nang Bule gitu jadi Eke pikir kalau begitu mau langsung ke kampung kahuripan Eke mau ketemu sama Rasanti terus-terusan Nang Bule sama Ki Ragabaya mau dibawa mainin gitu eta mah urusan aing jeung Ki Ragabaya
maneh mah teu kudu milu mikiran sagarupa, buat aing sorangan ge canyah oleh terus kumaha katakna Kiraga Baya. Anu pogo mah manehna geus ngaku kana kaunggulan aing. Sok mending ilit nama cek aing mah, sok jaka cece. Bari sakalian jelaskeun ku maneh. Ngeunaan nu geus dijelaskeun ku aing tadi. Ieu si Oman kudu gancang diajakan ilit bisi arah aingna lah. Lila aya di dieu mah ngeselkeun ka aingna jaka cece. Iya eke mengerti. Sekarang eke ajak dia pergi. Geus kitu mah harita. Jaka cece si kipas pedang terus ngajakan indit ka Oman Suroman pikeun ninggalkeun eta patempatan. Sangeusna Oman Suroman jeung Jaka cece ari indit tinggalkeun eta patempatan. Harita Kiraga Baya jeung Nyi Manik datang nyampeurkeun ka tempat Nang Bule. Kiraga Baya ngajakan Nang Bule ngobrol di lebah tempat anu linduh iuh di hanapeun tatangkalan. Harita tiluan ngariung. Sedengkeun kaya Nang Bule sikep jeung caritanana jadi tenang deui dina ngomongna, jadi karakter Eyang Buana Putih anu jadi guruna. Kiraga Baya nu harita ngamimitian muka obrolan. Nyambung kana caritaan anu can sempet dijelaskeun ka Nang Bule. Lantaran kaburu datang Nyi Layang Suri, jadi ayeuna kula rek ngajelaskeun ngeunaan masalah penting anu kudu ditepikeun dina waktu ayeuna. Ari geus dijelaskeun mah, engke kari kumaha ceuk pamikiran ujang kasep Nang Bule. Ngeunaan bisa jeung henteu nama. Abdi janten penasaran ye teh. Ngeunaan naon teh kitu anu bade dijelaskeun ku Kiraga Baya teh. Sok mangga atuh jelaskeun ka abdi ki. Jadi kieu ye teh Nang Bule. Kula sabenerna mah ngan saukur pura-pura hayang ngarebut mustika teh. Anu puguh mah kula jeung Nyi Manik murid kula. Hayang ngayakinkeun nya ngabuktikeun kakuatan jeung kamampuan ilmu silat ujang kasep Nang Bule. Kituna teh sanggeusna meunang keterangan. Yen Nang Bule teh putus Sirawi. Naon sabab hayang uji pangarti ngeunaan hal eta? Bakal aya hubunganana jeung Mbah Balaganjur Nang Bule kerung ngadenge Kiraga Baya nyebutkeun ngaran Mbah Balaganjur teh sabab ke Nang Bule beut asa kakarek ngadenge harita ngaranna oge. Kajurung kurasa panasaran harita Nang Bule terus tumanya. Nah, saha kitu eta Mbah Balaganjur teh ki? Aya hubunganana kumaha kitu eta sareng diri abdi? Coba jelaskeun abdi mah teu apa teu wawuh. Sok jelaskeun anu langkung paos ki. Jadi eta Mbah Balaganjur teh lanceuk kula pisan. Jadi Mbah Balaganjur anu ngajurungkeun kula jeung Nyi Manik pikeun neangan katerangan ngeunaan incuna Sirawi. Sabab lanceuk kula hayang panggih jeung incuna Sirawi. Kituna teh lantaran ngandenge beja. Munculna beja ngeunaan putus Sirawing Makalangan. Anu tetela Nang Bule dipanggihkeun pisan jeung diri kula gitu. Jadi tindakan nu dilakukeun ku diri kula saukur nguji ngajajal kana kamampuan diri Nang Bule. Sangeusna yakin kieu mah kula rek ngajakan anu kasep Nang Bule pikeun nepungan Mbah Balaganjur di tempat padubukanana kitu kasep. Nang Bule kerung bari ngahulang sakedeung terus nyalita deui. Ke abdi janten panasaran ieu teh ki. Naon margina eta Mbah Balaganjur teh make palai tepang sareng abdi sagarupi geuningan ki?
Abdi patepang gitu acan. Sugan amprok sakali weh. Sampai sekarang enggak. Kiragabaya ngareret ka Nyi Manik anu jadi muridna. Nu direret ngarti harita terus nyarita ditujukeun ka Nang Bule. Jadi kieu jelas nama Nang. Lantaran urang teh ayeuna mah geus lain musuh. Jadi Cemanik ge geus moal asa-asa rek ngaku dulur we ka Nang Bule teh. Jadi eta Mbah Balaganjur teh bedang disebutkeun sobatna si Rawing Nang. Akina Nang Bule anu dina waktu katukang kungsi babarengan makalangan di dunia kajawaraan gitu. Sanggeusna Mbah Balaganjur ngadenge beja aya putus si Rawing makalangan berjadi penasaran hayang panggih cenah Nang. Malah di mana mun geus panggih hayang bari tanda mata ya minang kakanya alah ti Mbah Balaganjur keur icuna si Rawing. Jadi kitu ngeunaan Mbah Balaganjur panglitah Cemanik anu jadi guru neangan katerangan jeung laratan Nang Bule teh. Kiragabaya gancang nyambungan kana carita anu jadi muridna. Tah jadi ayeuna mah kula rek ngajakan Nang Bule we ka tempat pademukanana Mbah Balaganjur lanceuk kula. Da puguh sobat waktu keur ngora mangsa babarengan makalangan di dunia kajawaraan kasih. Jadi wajar we mun Mbah Balaganjur hayang tepung jeung incu ti anu jadi sobat dareutna gitu. Tapi kula ge teu bisa maksa, eta mah kari kumaha ujang kasep Nang Bule. Ngantang tuwe Mbah Balaganjur bakal ngarasa suka jeung bagja hatena. Mun tepikeun kabisa tepung jeung Nang Bule gitu. Jadi kaputusan mah aya di Nang Bule gitu. Sikap jeung caritaan Kiragabaya da puguh bari dibarengan ku kakuatan gaib kiriman ti Mbah Balaganjur. Ngajadikeun Nang Bule jadi percaya kana setiap caritaan Kiragabaya dina waktu harita. Nang Bule neuteup ka Kiragabaya betus nyarita. Upami kitu mah abdi memang teu tiasa nolak ki. Mun da maksad Mbah Balaganjur palai tepang sareng abdi teh da teu aya maksud anu awon nya. Salesna mah abdi teh masih kene aya hanca lampah ya teh ki. Nuju milarian laratan pun Bapak ya teh ki. Kula ge bisa ngarti kasep kana kayaan Nang Bule. Ngan ari ceuk kula mah da moal meakeun waktu lila atuh kasep. Dan nyaritana ka diri kula ge apan kitu Mbah Balaganjur teh. Sanajan ukur panggih sakedeung bari terus mere tanda mata langsung pamitan dia ge teu nanaon kasep. Anu jelas keur Mbah Balaganjur teu panasaran ari geus panggih jeung Nang Bule mah kitu lah utamana mah gitu. Meakeun kapanasaran beunang kasih. Nang Bule teu ngarasa curiga bakal diperdaya ku Kiragabaya. Sangeusna aya dina kasapukan Nang Bule nyaluyuan kana pangajakna Kiragabaya. Geus kitu mah harita tiluanana terus arinit tinggalkeun eta patempatan rek nepungan ka Mbah Balaganjur di tempat pademukanana.
kaya nang bole anu keur diperdayaku Kiragabaya. Caturkeun harita di kampung kahuripan. Bareng jeung lajuna waktu bangun anu dijieun ku para warga sarta diluluguan ku si Banteng Wulung. Harita geus anggeus eta bangunan teh. Eta tempat teh disebutna oge Pasanggrahan Darmayuda. Dina poe harita di jero Pasanggrahan Darmayuda anu rohanganana ngagemblang teh lega da puguh memang khusus dipake keriungan. Harita Rasanti jeung Sandika anu kakarek datang dibagiakeun ku si Banteng Wulung jeung Ayu Manganti. Ngariung opatan di jero Pasanggrahan Darmayuda. Si Banteng Wulung anu harita keur cumarita. Wah, Rasantian ngejeng Sandikaan ngeungeus datangan jai giningan euy. Kumaha jadi anjan sonoan ka tempat-tempat nu dituju teh? Kumaha sikap ngejeng pangnarimaan ngandu didatangan teh? Maksudan manganteng teh naha dibanggeakeun nganu sakuma mistina? Narus kumaha sikap ngejeng mamadeganana sanggeusna ku Rasantian dijenglaskeun? Maksudan ngadatangan Rasantian ngejeng Sandikaan? Kumaha ngeta di ngantara nganu dianjangan teh naha ngaya nganu nolakan? Karena maksud tujuan urang dina nyusun kekuatan barisan Darmayudaan teh ya. Cobra ngasok jelaskeun kumang ieu jelaskeun ka Mang Anteng Rasantian. Rasanti neuteub ka si Banteng Wulung bari seriletik terus nyalita. Ulah malak pakitu atuh nanyakeun anak Mang. Sok tara sabaran aiteun teh si Mang Anteng mah. Ya ku Anteng ge apaan bakal dijelaskeun Mang ngeunaan hasil anjang sono abdi jeung Kang Dika dina poe ieu. Jadi karek 2 urang lah. Pupuh Paguron jeung 2 urang jago masing-masing memang kungsi jadi anggota barisan Setadar masih. Ngeunaan sikap panerimaan mah memang ngabagiakeun anu sakumaha mistina Mang Anteng. Nyukur ngatu ngaringe tu mah Rasantian. Ngeta ngelawe nganu mundingna mah Rasantian aranan nganggeus bingsa tarimaan ngurang anjang sonoan mah. Hatrina bingsa nerus dingajakan Bang Damian. Miraku ngatu Rasantian anakan kangawing-ngawing. Make gejeng hentre di ngajenan ngalangu Pak. Ngumaha nganu didatangan bener henteu ngayu eta teh? Si Banteng Wulung ngaret kayu Manganti nu deret harita ngawalon. Leres kitu Mang Anteng. Mun tos janten katangtosan eta mah. Sikap sareng panerimaan anu naon teh anu disumpingan teh marupatan bakal tiasa diajakan babadan tenan anu langkung paos. Datos janten gambaran eta mah naon teh istilah mah gambaran eta mah budi teh kalangkangna ati kitu tah. Tuh ngaran nganu dimaksudan ku Mang Anteng oge. Nerus Sandikaan oge surua miluan caritaan kanu didatangan. Oh bingsi we Sandikaan mah henteu bantuan ngomongan. Lain neon-neon ngarahan mercaya we ngatuh. Bari Sandika miluan caritaan mah jenglaskeun we ku Sandikaan teh hubungan ngejeng rasian teh lamunan geus bengres merjuangkeun mah ngarek terus we mangantenan. Gitu Sandikaan. Sandika milu mairan caritaan ditujukeun ka si Banteng Wulung. Atuh puguh we abdi ge milu ngabantu ku caritaan Mang Anteng. Anu jelas ngeunaan kapastian dina nangtukeun sikap pamadegan.
bisa henteu ngagabungkeun diri ka pihak urang mah bakal dibahas dina riungan poe isukan mang. Nya di dieu di Pangsalan Darmayuda. Nu diharap ya mudah-mudahan we engke dina riungan teh bisa pada nangtukeun sikapna mang. Pikeun babarengan jeung urang mangsa merangan kekuatan musuh urang teh manganteng. Wah. Jeung las mudu sang tujuan ngejeng dukungan atuh. Mira kue ngarek berjuang lawanan kang jahatan make ngejeng henteu dukungan ngalangupa. Muko nama nganguatan Bangrisan Darmayudaan mudu sangimbang ngejeng kekuatan barisan Warangkas Jayaan. Lainan teprikeun ka ngenteu sangimbangan maksudan Mang Anteng teh kangayaan musuh ngurang leuwih lombra gitu. Ngurang ngarek bingsa menangan ngumaha lamun jumlah musuh ngurang teh lombra. Bener henteu Rasantian? Ya mundu masar karena hitungan mah memang kuduna kitu Mang Anteng. Tapi urang ge teu bisa maksakeun diri, kudu boga jumlah anggota anu sarua jumlah jeung pihak musuh urang, Mang. Sabab lobana jumlah teu bisa dijadikeun jaminan pikeun mampu henteuna ngungkulan kekuatan barisan musuh. Anu matak diharapkeun ku anti mah di mana barisan Darmayuda geus ngawujud ya Mang. Nang bule kaburu datang sarta ngagabungkeun diri malah ke anti pribadi mah barisan Darmayuda teh kudu dipimpin ku nang bule. Gitu tah, Cayu. Ayo manganti netep ka Rasanti, bari tulis kedalisan. Kumaha bet kala kajali nang bule anu mimpin barisan Ari Anti. Apaan anak teh budak lalaki rek mangkat rumaja bat sapiraku kudu mimpin barisan. Lamun jalma loba tur anu geus pada dewasa. Asa kurang pantes dipimpin ku budak ayu mah. Sandika harita milu mairan deui carita ditujukeun ka Manganti. Punten Cayu. Abdi sareng Anti memang gaduh pamikiran anu sami ceuk. Kitu nanti dumasar kana kaaya nang bule. Sok sanos tacan manjing dewasa. Namun dina masalah tahapan ajen pangarti mah tos janten kanyataan. Nang bule mibanda ilmu silat tingkat tinggi. Kaetang anu pangpunjulna di antara anggota barisan Darmayuda mah. Malah nang bule nu diharapkeun baris mampu ngungkulan ajen pangartina ke Warangkas gitu. Wah. Ngeta mamikira Rasantian ngejeng Sandika anteh memang bener ngoge. Ngenya da ngeungeus jadi katang truan ngatuh. Nganu mimpin Bangrisan mah mudu nganu bogaan kang mangpuan dirian nganu paling bunjulan gitu. Jadi sang najan manganteng sorangan ngoge henteu jadi masalah. Bogaan mamimpin barisan nang bulean. Sang najan ngacan panggihan napina Mang Anteng dengan cerita anti Rasantian ngejeng sandikaan naon teh eta ku nanti ku ngabogan ilmu silatna nu luar biasa tanang bulean teh. Langsung percaya we Mang Anteng mah. Naon sang brabna? Sang brab nang bule ngicuna ka ngawing-ngawing gitu sanu henteu percaya atuh. Intuna ka ngawing-ngawing gitu tah meureunan kudu jadi ngakina ge ditampleupkeun mangga bisana teh. Gitu. Sok cobra. Dek kumaha ieu? Ya pokona mah ngayu mangantian mudu sang tujuan lah. Lamunan ngengke di mana hasil riungan nang bulean nganu mimpin barisan Darmayudaan. Aranan barisan di pingprin kunang bulean mah mihak urang bakal unggulan gitu. Yakin Mang Anteng mah gitu. Tong ningali nang bulean budak satepakan ngene. Tapi daya kambamban ilmu singlatna anu luar biasa gitu. Dina kayan keur kitu harita di jero pasanggarahan jadi ngadadak
ngereunkeun obrolanana waktu ningali di luareun pasanggarahan aya wewe anu geus umuran make baju wanda jawara wanita anu harita mancuh dina tangtunganana. Eta jawara wanita nu aya di luareun pasanggarahan teh Tetela Nyai Layang Suri Sikone Sakti. Nu aya di jero pasanggarahan pada musirkeun perhatianana ka Nyai Layang Suri anu harita dina sikepna anu sombong terus nyarita. Andika opatan nu aya di jero pasanggarahan teu kudu ngarasa kaget ningali kadatangan kuring dina waktu ayeuna. Mana nu ngaranna Santi? Kuring hayang panggih jeung manehna. Kuring lelah Layang Suri Sikone Sakti. Datang ka dieu memang haja hayang nguji pangarti ngajajal pangabisana nu ngaran Rasanti. Curung kunung si Banteng Wulung cengkat nangtung. Musirkeun paneutepna ka Nyai Layang Suri Sikone Sakti betus nyarita. Wah, maneh jelema nganyar minanggihan datang-datangan langsung ngarek langkukeun kang ributan. Urang ajaran Malaysia Layang Surian make ngejeng ngarek nyobra pangartian Rasantian ngalangu pasya. Dasar jelema anu belegugan bolokotonoan henteu ngantri kanu kangna kang siapan sia. Maneh kudu ngatri ngejeng nyahoan ngurang si Banteng Wulungan sia. Maneh ngarek jeunang kang ributan ngeta mah suruh wae ngejeng henteu hargaan ngurang. Banting ke ganteng, banting ke kunenteng. Bakalek nyaho sia. Rasanti cengkat nangtung baritus nyarita ka si Banteng Wulung. Mang Anteng, tetap tenang, Mang. Eta jawara wanita nu ngaran Nyai Layang Suri teh memang aja datang ka dieu cenah Mang. Lantaran hayang nguji ajen pangarti anti. Jadi wajar mun ayeuna ku anti kudu diladenan, Mang. Karep jeung kahayangna. Terus terang anti ge jadi penasaran ya teh, Mang. Naon maksud datang-datang bet langsung nang tang ijen jajaten eta Nyai Layang Suri teh? Jorelat cilung gulug-gulug. Rasanti ngacorelat keluar di jero pasanggarahan saterusna mancuh dina tangtunganana di hareupeun Nyai Layang Suri Sikone Sakti. Dua tetepan bantrok Nyai Layang Suri Situ Sukonde neuteup seukeut ka Rasanti baritus carita. Jadi Andika nu ngaran Rasanti teh Nah bener Andika teh anakna si Rawing. Bener. Kuring anak si Rawing anu kadua. Ayeuna jelaskeun ka kuring nang sababna Andika datang-datang langsung nantang ijen jajaten ka kuring Layang Suri. Sedengkeun kuring jeung anjeun teh kakarek panggih ayeuna. Hartina diantar urang teu boga masalah naon-naon. Eta nu teu kaharti kudu di kuring teh Layang Suri. Ayeuna bakal dijelaskeun ku kuring Rasanti. Nah sababna datang-datang langsung natang izin jajaten ka Andika. Bisi Andika hayang nyaho kuring teh musuhna si Rawing. Malah geus lila boga karep hayang males kanyari ka si Rawing. Tapi hanya ka si Rawing geus unur ti dunya kajawaraan. Males kanyari langsung ka si Rawing mah teu bisa. Jadi kapaksa ayeuna Andika anu kudu ngawakilan nu jadi bapa. Hartina mangsa ayeuna kuring males kanyari ka Andika. Sarua jeung males kanyari ka si Rawing. Kumaha kaharti Rasanti? Rasanti nenangkeun geteran hatena.
itu nanti sabab kangaranan buka karep hayang balaskan jari Sirawing anu jadi bapana. Mangka bisa dipastikan Nyi Layang Suri si Kone Sakti lain jawara wanita anu bisa dianggap enteng tahapan ajen pangarti ilmu silatna. Rasanti dina sikapna anu tenang tapi tandas terus nyerita. Kuring bisa ngerti karena caitan Andika Layung Sari. Karena pamaksudna Andika anu hayang males kanjeri ka bapak kuring. Anu ayeuna kudu diwakilanku dari kuring bakal dicumponan. Eta karena pamaksudna Andika Layang Suri. Demi ajen diri anu jadi bapak. Kuring memang kudu ngayonan dari Andika dina waktu ayeuna. Hebat. Tetela Andika leber wawanen Rasanti. Kuring Layang Suri si Kone Sakti jawara wanita nu geus boga ngaran di dunia kajawaraan. Jadi Andika tong nganggap enteng kalau jadi lawan. Urang buktikan kemampuan diri masing-masing sia. Saha anu leuwih unggul tapan ajen pangarti ilmu silatna. Hade Layang Suri. Kuring saga diri pikir ngayunan di Andika. Andika kudu ngabuktikeun kemampuan diri Rasanti. Piragu we nu jadi bapak. Nu ngaran Sirawing dina mangsana keur makalangan menang julukan Sirawing jago tanding. Ari nu jadi anak nasog boga ilmu silat anu cetek. Eta mah sarua jeung ngalagrakeun ngaran anu jadi bapa meulina Rasanti. Andika teu kudu mawa ngaran bapa kuring sagarupa Layang Suri. Anu jelas kuring ayeuna bakal ngaladenan Andika anu geus nangtang ijen jajaten. Si Banteng Ulung panasaran kene hayang nyarita siga nama. Harita nyarita deui make tanaga. Woi! Layang Surian si berwek ngengledan. Mangneh wani nang tangan narungka Rasantian surua we ngajeng tangan pimodaren. Sabab sang najan maneh bener jawara wanitaan nganu ngeungeus bogaan ngaranan di dunia kang jangwaraan. Napina maneh mudu ngatri narung lawanan anakna kang awing-awing mangneh bakal leungar cadasan sia. Layang Surian si berwek nyenglet si nongtok boong sagari dawegan. Rasantian ngentong ngasa-ngasa buktikeun kahebratan ngelmu silatan Rasantian. Mukona mah nganu jadi lawan munu bingsa dingungkulan. Mukona mah rasian hentong teprikeun ka ngucewakeun manganteng. Ngalah kumaha oge mudu ngunggul Rasantian. Nyai Layang Suri si Kone Sakti anu geus ngawangun pasangan harita dina mangsana narajang teu waka ngagunakeun heula senjata rahasia tusuk kondena. Manehna hayang ngajajah heula kakuatan tanaga lapisan anu jai lawan. Nyai Layang Suri musirkeun paneuteupna kana jai lawan betus nyarita. Urang mimitian ijen jajaten Rasanti. Bisa rek ngagunakeun pedang sok. Pasat pedangna. Kuring moal kagunakeun senjata. Tanah sia. Hayat. Jurela celung Nyi Layang Suri si Kone Sakti harita waktosna